Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak yang akan terus menghibur dengan stand up komedi ya. Yang berjudul Akibat Nyeborkeun Cai Kobokan ka Jalan. Tadi dia Ki Kampak boga pengalaman. Unggal jalan-jalan ka mana wae, ka Subang, ka Purwakarta, ka Karawang, sering manggihannya. Manggihan naon Ki? Nah, manggihan naon deui lain manggihan emas. Manggihan anu sok nyeborkeun cai kobokan ka jalan. Boh tukang soto, boh tukang baso, boh warteg. Pokona tukang-tukang dagang we. Boh tukang nasi timbelnya. Eta teh meureun cai kobokan teh mengandung minyak, mengandung remeh. Urut pangumbahan teh leueur. Sok wur ka jalan raya. Eta mah terjadi da bener euy, kotik kalaruces karyawan anu sok keur ngalarebut mangkat gawe. Ngageleng cai kobokan sigana aya remeh, aya jeruk nipis apa naon. Begitu liwat set, kubah, gulutuk. Pot ngagulung eta jelema. Eta nu nyeborkeun teu puguh larasaan mun hate mah. Langsung ribut nulungan pajar teh, aya naon cenah, aya naon jang? Aya naon ieu teh cenah nepikeun ka kieu cenah. Ki Kampak teu loba ngomong, cicing we. Nah hate ngomongna ge. Ceuk aing teh kieu puguh mah ku sia tah akibat cai kobokan diseborkeun ka jalan raya. Nya heueuh si jeruk nipis jeung minyakna leueur mun. Ti kalaruces batur dalaradas. Pinuh dinya teh pada mantuan. Manehna teh ngomong, ulah tarik teuing jang mentake moal motor teh cenah. Lalaunan cenah. Nya nek lalaunan nek henteu, ai jalanna leueur mah da kos kitu. Diaur-aurkeun ka jalan mah nya jadi korban. Sok di mana-mana ge bakal terjadi. Mentak lamun bisa mah tukang dagang teh kitunya, tukang daangeun gitunya. Lamun bisa mah nyeborkeun cai kobokan teh ulah sok ka jalan raya. Pipanyakiteun, picilakaeun batur. Piceun we kasolokan, gewor kasolokan. Ieu mah lolobana teh wur ka jalan. Sering eta teh nempok ge Kampak di mana we. Mentak loba nu ti kalaruces nu cilaka akibat naon? Eta cai kobokan teh ngandung minyak. Ngandung minyak eta cai kobokan teh. Jeruk nipis naon meh teu bau teh kan. Pajar teh meh teu ngebual cenah. Piceun ka jalan cenah. Padahal mah lain meh teu ngebual, ayeuna nyeborkeun batur liwat naik kasebor. Kumaha lamun kasebor? Ki Kampak pernah manehna subar sebor naik kasebor. Ampun, ceng teh ieu subar sebor ka jalan ampir kanu beungeut batur nya. Mentak kudu istilahna tartib gitu nya. Piceun kasisian lain disubar sebor akhirna kos tadi cilaka. Kan bisa-bisa katempuhan nu kalar itu teh kan. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.